Video itu tempatnya sangar, Sangar kumaha sangat meureun goblok. sangar goblok kemarin kejadian tetangga di teh kesurupan Terpercaya anjing aing mah. terpercaya kumaha anjing sieun kieu Tuh sangar ieu mah. Eta ayeuna urang di kerudung konten teh tong dibaruli doakeun nu aya mah sia teh lainna ngomong teh ka mana wae. Kamari mah manehna keur kasurupan. Kamari mah keur kasurupan jurig jarian meureunana jadi rada sengklek otakna. Tapi lo manu kangen ka geget teh. Keke mun nge-lab teh cenah keke cenah naha teh lab teh konten deui cenah jeung si botak cenah. Konten deui atuh cenah abdi kangen. Ternyata ada yang kangen sama aku. Lek, ieu netizen aya nu komen deui sia. Aduh, aing komen naon deui cenah mah. Kade mang karacunan momok cenah. Ngomongnya. Dan memang aing mah kontol geus karacunan momok sih ieu, unggal penting ke berat-berat kos. Kucing, Kucing. Weh, ke nama teh digawe ke? Itu atuh le Nah, teh digawe mana teh? pan ayeuna teh hari H sia teh. Hari H. Tah, urang mah rek nanya hari H teh naon artina teh? Henin, halasha, habu, hamis, humhat, habu, hingu. Goblok adi. Ke Naon le? aing mah rek nanya ye ka awewe ye. Nanya naon deui atuh Nah, bener kenikmatan awewe aya tilu ke di mata lelaki. Bener le, aya tilu. Naon wae teh ke? Kahiji heule ngadahar daging le. Nu kadua Tah nu kadua teh heule numpakan daging. anjing. Nu katilu ke? Anu katilu boleh daging ketemu daging le. Orang-orang bulan madu kemana anak ke bulan madu nak euy? Ka ieu Kemana? ka ieu Pulau Seribu. Pulau Seribu orang jauh-jauh deket-deket we daerah Garut atau ke? Bae oyo we. Anjay. Duh le, ieu netizen aya komen deui geura. Komen naon deui cenah moy? Tong daek mang ngomokna can dikumbah cenah. Anjing, gagabah teh ngomong sia mah dikumana ke mama make mama lemon anjing. Pajar kitu da bersih seret. Lala ka dieu maneh? Weh, kebenaran euy. Rek ka mana bule ai maneh? Aing teh rek ka Lebak. Rek naon ka Lebak? Aing teh ditanyakan dokter saraf euy. Nah, ari maneh dokter mah KBG urus saraf sia teh calalagur. Aing maneh maksud aing teh dokter ahli saraf. Tah kitu atuh ngomong teh sia teh cing bener goblok. Ngarti we bisa di sekolah. Siap. Tak biasanya mesti kerudung kieu masuk beda nafsu ka lalakina cenah ke. Nafsu kumaha le? Mus kerudung kieu mah sok rada kumanya ngahos-hos gitu tah. Heeh sia teh da entong hos-hos Nya kieu wae nama ibaratna permen nya. Permen teh anu geus dibuka jeung anu geus ditutup Sok Bapak milih nu mana anu buka anu geus ditutup. Anu dibuka anu nutup keneh. Nya nu muka tuh. Nah anu muka Nutup keneh mah lila teh nu kumaha kali ieu sia teh. Anu geus kabuka mah geus digembrong sireum geus kotor anu ditutup mah berarti bersih keneh sok milih nu mana. Milih ditutup keneh atuh ke. Tah kitu ibaratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh baraya nama kekete geus istiqomah. Amin ya Allah amin. Geus mali belakok deui bade di kerudung kieu cenah. Doakeun nya baraya. Heeh didoakeun kade. Kada naon? Engke karepna belakok deui. Nya eta mah kumaha iman. Geus eta kudu panceg sia teh siga tiang listrik.